Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha sadaya kelas 11 sarehat sadayana daramang sadayana. Mudah-mudahan urang salawasna aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Danget ayeuna urang diajar ngeunaan pangaweruh basa kanggo kelas 11 tah. Pangaweruh bahasa atanapi basa anu kahiji nyaeta aya anu namina kecap panyambung. Kecap panyambung teh nyaeta kecap anu gunana pikeun nyambungkeun babagian kalimah atawa babagian wacana. Kecap panyambung teh bisa diteundeun di awal kalimah, di tengah kalimah atawa di awal jeung di tengah kalimah. Contohna naon wae kecap panyambung teh nyaeta aya kecap sangkan, teras teh najan, tapi, sanajan, moal, kulantaran kitu, beuki, salianti eta, leuwih, rek, boh. Tah eta sababaraha kecap panyambung dina basa Sunda. Ayeuna tingali contoh kalimatna. Nu kahiji, manehna leumpang gagancangan, sangkan teu kabeurangan. Tah kecap sangkan mangrupakeun contoh kecap panyambung anu dunana dipake pikeun nyambungkeun nya kalimah. Tina kalimah manehna leumpang gagancangan disambungkeun ngagunakeun kecap sangkan. Sangkan teu kabeurangan. Anu kadua, beuki gede teh beuki geulis bae eta nyiiteung. Tah kecap beuki nya mangrupakeun kecap panyambung pikeun ngahubungkeun atanapi nyambungkeun dua kalimah atanapi dua wacana. Beuki gede teh beuki geulis bae nyiiteung. Anu terakhir contohna nyaeta kecap kecap najan. Najan beunghar nganggo kecap panyambung deui tapi manehna mah teu sombong. Tah aya dua kecap panyambung nya tanapi kecap penghubung. Kecap najan sareng tapi. Tah eta anu dinamikeun kecap panyambung. Pangaweruh basa anu kadua nyaeta kecap kantetan atanapi pangantet. Pangantet dina basa Indonesia namina nyaeta preposisi. Nyaeta kecap anu aya di hareupeun kecap barang atawa frasa barang. Ari fungsina pikeun ngawangun frasa pangantet. Contohna naon wae Pa kecap pangantet teh? Urang tingali contohna. Tah ieu nya contoh-contoh kecap pangantet atanapi kecap preposisi. Aya kecap ka, keur, pikeun, kanggo, ti, di, ku, tina, dina, kana, kawas jeung nepi ka. Nuliskeun kecap pangantet mah dipisahkeun jeung kecap anu dituturkeunana. Artina kalau kalian menulis kecap pangantet atau preposisi harus dipisahkan dari kata atau kecap selanjutnya. Contohnya, anu kahiji, Budi neundeun buku dina tasna. Tah kecap dina mangrupakeun kecap pangantet. Dina kalimah Budi neundeun buku dina tasna. Contoh anu kadua, Amir ngalacai kana ember. Tah kecap kana mangrupakeun contoh kecap pangantet. Anu terakhir nyaeta Udin ulin ka Bandung jeung dulurna. Tah kata atanapi kecap ka mangrupakan contoh penggunaan kecap pangantet dina kalimah. Jadi
Dinten ayeuna tanapi danget ayeuna urang diajar contoh kecap pangantet, naon harti kecap pangantet, teras teu contoh kecap panyambung, jeung harti kecap panyambung. Tah di akhirnya aya pancen anu kedah dikerjakeun ku hidep sadayana. Dikerjakeun dina buku tugas bahasa Sunda masing-masing. Di dieu aya kalimah anu masih keneh rumpang, hartina masih keneh teu acan beres. Pek ku hidep kerjakeun lengkepan ngagunakeun kecap panyambung jeung kecap pangantet anu merenah. Sadayana kecap panyambung sareng kecap pangantetna aya tadi anu dijelaskeun ku Bapak. Sakitu materi dina pangajaran bahasa Sunda danget ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.